mobil segala mogok deh. Musibah ya wae lah. Iyo deh helm ngaribakun. Pemakai helm sih ditilang dan mau mobil. Melumpang onam sugan aman. Lempang ge jauh kene di ka imah teh. Lah, lempang ge di kereuyeun we lah sugan we nu ngaboncengkeun. Aing pusing aing deh. Jam sinacep di kumaha menjelmana ka dieu di deh. Pasti ditanyakeun. Arek ngopi ah. Mun halam penting-penting kieu ngopi nya di warung. Bari nungguan si Tio ya. Arek nyokot jam jeung sendal. Sugano ya aya di warung. Nah, aya si Tio teh. Sinacep datang di. Di kumaha mah jamnya? Nu jalan ya. Kumaha, Bro? Lancaran teh urang jalan teh tadi. Oh, kumaha sih nu jalan teh cing wae? Jadi teh jalan teh. Jalan mah jadi. Cuman aya masalah deh. Oh, aya masalah naon sih? Tapi ngomong-ngomong jam aya teh ya. Puguh eta masalahna. Ye, aya teh jam teh. Tapi mana ulah megang adatnya. Kela. Aya naon sih ulah makan ngadat? Jadi iya cep. Tadi pan orang jalan yang sido. Aya nu malak. Jamannya dicopot. Cep aing ge. Unggal asal diinjung ka sia ge nanaon ge leungit nu aing teh. Naon sih gradeng wae aing keur molor diganggu deui. Lah, kopi dah. Muras di wae aing kopi teh. Sudah kopi teh. Kemari eueuh. Beak deui. Naon sih nempukeun wae sia. Goreng gitu aing. Nang goreng. Nah, yang setting mah ya. Mantap. Mantap banget. Sia aing kadorongkeun ya. Geus tah aing molor aing ah. Ya, tekan kali itu kan tunda. Molor aing. Buru-buru. Goblok teh mah teh ka aing. Gua ada gue jelema eta mah asal ka dieu ge molor wae. Ende budak kata mah jam aing kumaha ye? Jam angke digantian. Oh, kayak gantian jam aing. Awas ku aing jadi gantian jam aing. Karena mas sendal ku aing cokot andal aing. Tas nak sia tah aing. Naik balik aing mah kesel aing lah. Aing di kopi. Naon? Jadi kemut aing balik aing ah. Itu. Itu sasi itu. Jelema teh kunaon sih sare wae. Sampeurkeun ah. Jelema kunaon tuh udang-udang. Payah apa udak teh? Mau menang corona. Wah. Aya jaliken ya. Wah, lumayan ya jika ditukerkeun mah. Bawa ah. Sih, lumayan. Iya. Pakai itu. Woi, jadikan batu, woi. Bari, woi. Bal bawa, woi. Bodo amat. Aduh buset, aing balik capek. Buruan balala kene dian. Anak gua teh kamarana bener aduh. Aduh, boga budak teh bisa diandalkeun. Ngargawena teh game jeung game. Anak gua ge kamana mun marowo nu nyalampeukeun. Lain mah nyadiaan bos nyieun kopi atuh.
Kamarana meren budak teh, beraku wae ki can balik di kebon. Ponggeret ke wae ki mah geus sarare. Dra, coba kadari heula. Aing teh mogok yeun-yeunkeun ci kopi atuh saember mah. Wah, ieu mah kudu disampeurkeun ieu budak teh ka kebon. Kayak itu digawena nyantai ya rasaan teh tempokan itu tadi teh itu cara tangan dondar di bos aing kumaha mun titah nyiram ku aing ye koden kedela sia Teh, gawe teh buat mogok geuning nya cuman hayang menang duit ge. Naon, Mang? Aya naon wae. Moal salah pititaheun di wae aing ge mah nu digawe deui. aya naon mah tadi ieu kan can disiraman kabeh ku aing anu kusi siraman nya Kurang siraman kabeh nya nya mah. Cek aing ge pititaheun di wae, gawe tenggal aing deui. Itu ge can anggur. aing gawe wae marogok lah kepala tunduk penting lajukeun ipin molor aing lah bos ieu kan yang ibang Tah, aya kacamata ya. Waduh, ieu nu sanya. Pasti mahal lamun meuli mah. Moal mungkin nu si Indra mah maena di aing ge kasbon wae. Paling ge nu ngangsot buah ya tinggalin. Pakelah alus kene ya. Kajin lah rada periksa etik mah. Nu penting gagah aing. Aduh, ieu tatangkalan ngahalangan wae. Buset, ieu budak kalah molor lain mah gawe. Tah, Mang Kodir tah. Minjem lah coba. mohon bos Jur ku aing lah, molor wae gawe teh. besar waduh Weh. bos ganti si kodir hampura bos aduh Goblok molor wae. Mau kieu tak cari kanan. tunduh bos ari can gajian teh bos Gajian we gajian abong geus sabulan ayeuna.